Kangjeng Nabi ngajak para sahabat berjuang ke Tabuk saat anu sangat pohara cuaca, ekonomi dan lain sebagainya tidak mendukung untuk peperangan, tapi berangkat baik Kangjeng Nabi teh. Tapi di tengah-tengah eta masyarakat teh lulumpatan, heureuyan, rekreasi, sesenangan. Di satu pihak Kangjeng Nabi berjuang ngaluhurkeun agama Allah, di pihak lain henteu mentolelir, alah biasa bae. Ironi tegur ku Gusti Allah. Tegur ku Gusti Allah. Iya ya. Maka li ahlil Madinah wa man hawlahum minal a'rab. Allah lam bimaradit ayat li ahlil Madinah tetap ka ahli Madinah wa man hawlahum jeung jelema nu sekitar ahli Madinah di golongan Arab Baduy ayyatakhallafu wa Rasulillah kudu tinggalin ti Kangjeng Rasulillah idza gaza di mana perang. Ieu teh bahasa khobar ngalana bahasa berita. Bahasa teh kan sakadar ngabahasakeun berita. Bahasa teh bahasa khobar cak santri mah. Tapi isina mah horenganan larangan khobariyatun lafzan insya'atun maknan. Khobar dina lapadna insya dia maknana. Itu kan sakadar berita. Ulah ayat pantes kali Madinah berita ya. Sebenarnya mah teu layak teu pantes kali Madinah jeung sekitarna. Yan leti golongan orang-orang Arab Baduy kudu tinggalin temilu ka Kangjeng Rasul. Di mana Kangjeng Rasul perang, di mana Kangjeng Rasul perang teu pantes teu layak teu bagus ka ahli Madinah kudu ninggalkeun maneh jeung jelema-jelema sekitarna. Berita nanti teu layak teu pantes horenganan asli nama eta teh larang. Awas cara gitu bagi ahli Madinah dan sekitarnya, orang Arab Baduy dan lain-lain temberang datang ke cicing bae teu milu jeung Kangjeng Nabi. Awas diancam ku Gusti Allah. Sarua jeung kitu teh ancaman dengan make bahasana bahasa khobar. Okos kieu. Okos saya hiji lalaki ngalamar ka hiji awewe. Beneran teh satuju bapakna emakna itu keneh budakna eta kan ngabahasakeun ana teh kieu meureunana ceng. Masyaallah alhamdulillah ceng nikah hayang ka anak bapak nya ieu budak teh keur belajar keneh lah teu belajar keneh be bisi aceng deuk kayak gegeran kawin atuh mangga bae eta kan bahasa ngeunaheun ka ceuli. Ngeunaheun ka ceuli aslina mah ceng aing moal waka ngawinkeun anak aing ka sia. Tangan sejen teu hayang aing ka sia sareng kitu tah. Tuh kan bahasana ngeunaheun ceng anak bapak mah itu kena belajar heula we jaka karake kelas 2. Geus kelas 3 ge moal ditarima ieu ka jeung kumaha. Eta gitu kan. Aya hiji awewe rangda dilamar ku Haji Pendi. Dilamar ieu mah alal hakim ieu. Kumaha teh ngomongna? Isin kula mah ka Mang Haji ja. Atuh kula mah sapira kula lah Mang Haji atuh Mang Haji mah jelema gagah geus bae neangan nu sejen deui Mang Haji kula mah isin. Eta teh ngaranna nakol tarang. Nu kos awewe mah atuh air bogoh momol aya kitu awewe mah. Itu sarua jeung jangan ka ditu. Mah aing mah teu hayang ka sia. Sarua jeung kitu. Bahasa ilahi biasa bahasa maju mau gagah kula bahasa pira sakikeuna bae asana kula bae isin atuh kawan jeung maju lah besi rek nangan mending nu sajen kene bae nyerahin kan ka ceuli malah mun dijabarkeun eta nyesek ka hate semua. Eta bahasa khobar eta itu di imam bilagah mah teh kos kitu khobariyatun lafzan insya'atun maknan. Masyaallah karim ya
Nah, kokos urang maca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ban khobari eta teh ngaranna sallallahu teh fi'il madi jadi butuh kana fa'il Allah sallallahu ala Muhammad bahasana teh bahasa khobari teh kos itu jaritakeun bahwa Allah teh geus bere rahmat eta pan jaritakeun kos kitu padahal mah asli nama lain Gusti rahmatan Gus Kanjeng Nabi Muhammad sarua jeung kitu teh khobariyatun labdun insya'iyatun man sarua jeung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tah lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad karak insya ayo sallallahu ma khobari sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta khobari asli nama lain kitu asli nama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ta eta aslina ieu ge sarua bahasa teh lemes bahasa khobari atuh kos kieu bae aya babaturan urang ngarokok urang hayang ngarokok ju urang teh menta mapan ngaranna ge Isa mah lain saya keur ngarokoknya heeh beusin dek dipicen eta nya ulah jauh-jauh tah ieu asbakna ieu nya mau asbak goblok kan eta teh sarua jeung menta teh kos kitu teh gegeran sia tah ngarokokna aing ngarokok asa ieu hi tah asbak ka ieu geus jadi kos kitu teh udah jauh-jauh misalnya eta bahasa bagus eta kos itu bahasa tah ya ieu sarua teu pantes jeung teu layak ka ahli Madinah jeung jelema orang Arab sekitarna kudu tinggaleun ti Kangjeng Rasul ninggalkeun maneh di mana Kangjeng Rasul perang eta makan berita padahal mah instruksi layak bagus awas hati-hati ulah sampaikan ka ninggalkeun maneh Kangjeng berangkat perang maneh cicing bae ulah datang ka cicing bae berangkat bareng jeung Kangjeng Nabi sarua jeung kitu Masya Allah tetep bahasa indah ya lantaran ironi itu Kangjeng Nabi keur berjuang nya sisirian hiji wala yarghabu bi anfusihim an nafsi ya ulah ngaresepkeun ka diri sorangan mementingkeun diri sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggalkeun diri Kangjeng Nabi nyana leha-lehaan ngeunahan mementingkeun diri sendiri ulah datang ka kos ya Allah kudu ditehangan karidoan Kangjeng Nabi hirup di alam dunia urang sakedeung matak naon atuh urang kuari tempo ku mata hate urang naon anu dipake karesep jeung dipake karido ku Kangjeng Nabi urang perjuangkeun baheula Kangjeng Nabi jeung para sahabat jeung manusia-manusia sekitarna dititah ku Gusti Allah udah datang katinggalan memperjuangkeun agama bareng jeung Kangjeng Nabi sarua kuari badak ieu nahyun biladil khabar urang kuari ge sarua tempo naon anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi naon anu dipake kahayang ku Kangjeng Nabi naon anu diridoan ku Kangjeng Nabi laksanakeun naon anu dipake kabendu ku Kangjeng Nabi naon anu dipake teu ridho Kangjeng Nabi tinggalkeun tinggal sakitu doang urang hirup teh ieu teh tinggal sababaraha jengkal deui bakal ditinggalkan di dunia nu sakitu direka-reka nyeun gedung anu jembatan anu dan lain sebagainya urang mangke bakal suka jero kuburan ditinggal mun urang peduli urang mah atuh proyek henteu naon henteu di negara henteu haju milu urang rugi nu aya urang mah mani mikiran diri urang bae dah di jembatan nu sakitu megahna isu pagetok aing ditinggalkeun aing geus moal nyahodi hotel nu sakitu ambual ayahna menjulang tinggi ke langit aing mah can jorang kadinya aja tilok boga duit ieu jeung tidak boga na ge naon tuh luntal-luntok kadinya aya ke hotel dibayarkeun kan ku batur aing mayar sorangan mah tilok dahar boro-boro ke hotel dahar ge tilok mayar sorangan aya jelema na ge kuari tah ieu
hotel menjulang tinggi isuk pageto aing sukari kalak doang mal kadeuli deui meureun ku aing geus asuka jero kuburan tinggal tanggung jawab aing we jeung malaikat pertanyaan engke dihareupeun Allah. Nah urang teh ku hari mah mading disusun ku urang teh nu pake karesep Kangjeng Nabi sakitu bae. Ya Allah ya Rabbi ya engke urang bakal ninggalkeun ieu majelis nu sakieu mewahna masjid nu sakitu mewahna eta mah deureus majelis di masjid mah pamajikan urang anu demplon teh anu urang teh menghadapi ngana sarua jeung menghadapi SPM sieun pada SPM mah urang sieun ge kumisan ieu pamajikan teh make wadak doang kumisan tapi beuh lamun keketingna beuh Masya Allah lini asana semasa lini ieu bakal ditinggalkeun doreng urang sok mikiran kira-kira apa kurang-kurang bakal ditinggalkeun orengan anak jeung pamajikan bakal ditinggalkeun sawah-sawah ruko-ruko bakal ditinggal kendaraan nu mewah bakal ditinggalkeun ieu imah nu gedong terus berbagai-bagai kemewahan urang maot mah alah baju nu sakitu bararagusna ku urang tadi tilepan urang memakai teh make ieu we boeh ka jero teh pikiran ku urang untung amat lamun urang aya dina ridho Allah lamun urang ngagawean ngalaksanakeun nu dipake karidho ku Kangjeng Nabi untung amat ketika urang ngajauhan ti Kangjeng Nabi rugi amat ya Allah ya Rabb tuh tata sering-sering gerage urang boga pikiran kos gitu sering-sering tafakur ngaranna indah bakal hirup urang teh tertata ngeunah tah nu mantak ulah tinggalin ti Kangjeng Nabi nu mantak ulah mementingkeun pribadi kudu peduli terhadap ridho Kangjeng Nabi diisarahan ku Gusti Allah dalika larangan ninggalkeun diri ti Kangjeng Nabi tek ieu bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasab wala makhmasatun fi sabilillah lantaran teu pati-pati bianaum sanyanyana jelema-jelema yana urang Arab la yusibahum dhama'un dalam rangka memperjuangkan agama Allah nana dalam rangka berjuang teh teka kenaan ku dahaga jeung haus wala nasabun teka kenaan ku capek wala makhmasatun teka kenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah wala yaqauna mautian jeung teu ngalaksanakeun hiji pelaksanaan anu nyieun bendu ka para kufar wala yanaluna min aduwit untuk memperoleh ti musuhnya para kufar pembunuhan asal pemboyongan illa kutiba lahum bihi amalun soleh kecuali dicatat sebagai amal soleh ya Allah perang berangkat ke medan laga dahagana bakal dicatat sebagai amal soleh laparna dicatat sebagai amal soleh ngalengkahna dicatat sebagai amal soleh nyieun ka bendu dihareupeun kafir dicatat sebagai amal soleh membunuh kafir dicatat sebagai amal soleh memboyong kafir dicatat sebagai amal soleh Masya Allah ternyata lain eta bae horenganan datang ka ayeuna aslina setiap urang taat ngalaksanakeun perintah Allah atas dasar diperintah ku Kangjeng Nabi sebagai kekasih Allah ieu terus-terusan ieu kuari urang kuari berangkat ti imah datang ka dieu haju ngarasa lelahna jadi amal soleh haju ngarasa dahagana dicatat sebagai amal soleh ngarasa laparna dicatat sebagai amal soleh tanundutan aman Masya Allah eta teh amal soleh antepkeun besi aya nu nundutan ulah diganggu eta keur beramal soleh eta nya ya Allah ya Rabbi Gusti ieu
dalil. Bisi teh nyaho bacakeun zalika lumantak urang kudu berangkat menuju taat ka Gusti Allah biannahum lantaran sanyanya jelema anu berangkat menuju taat Allah la yusibuhum zamaun menuju majelis salim teu kakenaan ku dahaga wala nasabun teu kakenaan ku capek wala mamasatun teu kakenaan ku lapar dalam rangka fisabilillah ngaji ngaluhurkeun agama Allah mata kulaya embel-embel ngajina hiji mah sabilillah hiji mah ulah sok haju hayang balanja segala rupa ulah hiji mah ngaluhurkeun agama Allah geus paeh ge di majelis lain mah geus sadar geus nyadar nemah ridho geus ulayana naon walaya tauna mauti ante pernah nindakeun suku ngalengkahkeun suku eta teh dicatat. Nyin bendu ka kafir, orang-orang kafir nyaranya mau pada kemana sih itu orang abring-abringan? Wah, pakai abring-abringan segala. Orang Korea nyaho ka abring-abringan nih mah. Itu mau pada ngaji, oh pada ngaji, iya. Ngapain pada ngaji? Kamu Tuhannya siapa? Jangan Tuhannya Allah. Tuhan mah bukan Allah, tanya. Tuh batu Tuhan mah. Benduannya ningali orang Kristen, orang Yahudi, orang Katolik, benduan ningali abring-abringan orang ngaji lantaran berbeda pangerana. Nyanakan harngeun. Boro-boro kafir, boro-boro Nasrani, boro-boro Yahudi. Tetangga urang ge anu hasud mah greget teu. Ngaji bae sia. Hutang mah teu dibayar. Sia jadi goreng tungtungan. Tah, ya gizul kufar wala yanaluna min aduin naila. Na illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Dicatat ku Gusti Allah amal saleh. Nu mantak jelema anu ngaluhurkeun agama Allah. Ieu teh dina kitab Futuhat bahkan ieu teh termasuk kana tentara Allah. Jelema nu ngaji ngadengekeun baik nu macakeunana eta ngaranna tentara Allah. Ieu kan tentara Allah kos karari. Ngalalentuk ieu mah tentara Allah ngalentuk. Batu imah mun perang eleh ka abeh ja. Akari masyaallah. Tuh dicatat ke Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sayyidina Gusti Allah teh moal nyapirakeun moal nyanyiakeun ka ganjaranna. Karena ganjaranna jelema nu nyieun hade. Yani ajrahum ganjaran-ganjaran jelema nu berjuang di jalan Allah emang bakal disapirakeun moal. Mun baheula berjuang di medan laga ngabunuh teh haram. Tapi ketika orang diperintah ku Gusti Allah ngabunuh musuh di medan laga makin orang hebat ngabunuh, makin loba nu dibunuh, makin istimewa derajat orang di hadapan Allah. Ngabunuh teh teu meunang, tapi ketika lillahi kalimatillah. Dahar teh ngan sakadar ngagedean awak doang mah jangaon, tapi dipake ngaji ku urang nu biasana sapiring 5 piring. Eta teh derajat teh. Tunduh